Pedut euy. Murah euy abang pedut pamanggi. Boga motor gari kontak naungkul motorna digadekeun. Ari tadi teh diajar naon? Kejar empet. Hah? Ya pokoknya mah koprol. Itu nya terus kumaha deui? Kamari kita gawe. Aslina orang memang. Lapar euy. Kapol jual beras semua. Moal saos-saos acan ieu mah. Suluh mah aya ya teh. Sangunan eueuh, aduh aing gas aya. Tabung nama gas lama berhenti ngeueuhan. Aing hirup, ampun. Aing ngana ge pahit. Uyah mah da asin, atuh da bingung gua deui dahareun. Anjing. Pahit teh uyah mah. Sugan kuat asin gitu mengesan. Nangare. Abang kana uyah. Nganyu ka warung aing teu dipercaya euy, aduh, bingung euy. Nah, aing malu atah aya oge. Pasak itu. Pas sore kita eueuh leungit deh nyaan ieu mah. Susah hirupna sia kieu. Arem. Kahideung. Dengan arang jerak gitu. Sugani saya duit. Nying. Lu aing ieu mah hayang sedih. Tapi sedih. Duit anjing mari buek patikan skill goblok tiba payu ku henteu ieu. Sugana payu aing beulikeun ya. Naon nya wali naon di. Roti mah roti sugan aya nu 2000-an. Sugan aya nu percaya nganyuk saeutik. Aing ka warung jauh euy. Boga motor gari kontak naungkul motorna digadekeun. Bari serap deh kontak naon. Kumaha aing ieu. Duh, kangen deh. Digisuk teh daharna ge. Yang kodang numpang teh. Lapar. Nah, lapar di imah teh tuang. Teu boga imah. Oh, sangu, aya imah. Urang mana ieu teh? Urang deui nya, cocok. Nah teu hujan. Urang ayo ngobrol lagi ya. Ngobrol atuh. Dorong rusuh. Teu atuh karunya we maneh teu dina motor. Dek ka mana teh? Nah, ulin we biasa lah. Lapar. Beunghar mah. Omang beungharnya. Beunghar. Dejan atuh euy lapar euy. Oh, siap hayu yang naon? Can tuang. Naonnya penting mamatak tuh. Nah, orang mana ieu teh? Asa karek ningali. Ieu jabrik-jabrik ieu mah tuh udah jiga reman, jiga gemel. Teu apal nya. Ayo geus, wang diukur tuh. Rada ngiritis-ngiritis yuk. Antepkeun we ari motor nu beunghar mah. Bingung kahujanan. Ayo. Euy rek naik ka windir nu kieu. Alah teu kuat wir aku. Lapar pisan ieu jelema teh. Lain hari mang mah nya teh wau ka urang. Ketang da anu beunghar pas maneh mah wau ka dewek mah wau ka jelema teh da. Nu beunghar. Nah, beunghar pisan kitu, enbat lagi. Entah boga duit kieu senal. Hatu ieu mah kenyamanan diulikna nu beunghar mah. Make senal kitu ge ari teu nyaman keurna. Make senal kieu kita boga duit mah keur naon nya? Bingung atuh kumaha nya hayang duit. Tujuanna di ka mana? Ayeuna Hayang ka warung dahar. duitna aya. Eueuh. Aya ke 5.000 ge. Bareng geus teu payu aya lecek. Aduh, mana cenah ningali Ini ada duit oge. Tuh.
Rek daek warung ngarima duit dia kieu. Moal. Ieu atuh. Urang aya saeutik, boga rezeki saeutik. Aduh, murah. Lumayan lah nya. Dah daripada eta moal payu. Ya. Tuker we jeung kieu. Ieu kayaknya kan. Baik, ieu keur urang teh. Nun pisannya apa namanya ada bingung tadi tarima teh butuh gitu. Siap. Jeung deui budak teh beureun hengen jajan gitu. Bingung aduh jadi mah susah atur gawe atuh urang deui ke deui. Heeh, jadi kayak nama tuang heula. Nu nya bos, rek ka warung jag-jag deui aing buka duit. Heeh, juk. Nu nya bos. Heeh. Halo, Goy. Oh, Ka dieu teh ya. siap. Ayo nak kedek waktu kayaknya ada. Heuh, sok bro gawa. Tungguan sakedeng. Oh. Siap. So atuh, kurang nek. Ini teh kayaknya tungguan kedeng. Oh, siap. Yo. Iya, sedih itu no. Kumaha? Jadi teh kieu Pak Dimas, urang teh pan di TKT jadi eueuh pasapon. Tah mun bila mana minat mah kan bae gajina bareng kedahna teh moal sakumaha ngan gawean ge teu ripuh. Ngan barenan namun bila mana teh ya barudak nu di dari. Oh iya. Tuh nih anu kituan kan kumaha. Sarekeun barudak mah. Ngan baren wayahna rambutna anjing mah kudu dihideungan deui nya Pak Dimas, soalna isin ku barudak. Aya teh dihideungan deui mah. Siap. Ari eta Ayo nama orang kaitu we, tinggal kenal Nyari ke lah. sekolahna, Oh. nyari sekolahna. ayo. Ayeuna, Ayo no. oh Mas Tarik sepuluh hujan. Yuk. Duh, iris jaket eueuh, tarik kolong. Duh, nah. Alah, dipaduk nyeri. Hirup geus balangsak deui wae. Beunghar balangsak. Balangsak itu leuwih meureun aya naon. Nu ngaramet ukey-ukeyan. Aya ngajenul ieu bensin ngukul. Keur meuleum bogo ngan ngusupna ge tadi teh teu meunang. Tapi ieu tiga. Hayaan euy. Udud euy. Duh, murah euy abang udud pamangi. Temang tuang ge udud-udud atuh. Tahu ieu datang aya. Duh, cangkang rambutan kau kapait di batan lari. Hari udud dah haseup hungkul udud no. Talan ge. Keluar deui si anjing. Oh iya, sampai berak cenah ngari dulu ya berak. Ya, itu pan saware mah ya berak batur ketik teh urang kampung harteh urang jadi di Paraban atuh. Kampung apa tuh? Oh. Maya. TK teh. Nganaon ieu jadi egamel kieu. Salah. Saha ieu? Nya umur ngalun tapi kira aku ya kieu aja kieu. Watir. Bang saha, Mang? Lapar. Ning lapar, Pak. Eksekusi. Aduh, Bapak. Tong iya. Kunaon ieu kala bawa giring ieu. Mabok itu teh. Can tua, iya. Urang mana? Lapar. Kela. Ya aing asa bau ba Mang ieu teh. Wah, Mang nu beunghar kamari lah ya. lapar.
Lain apa mah dia beunghar lain. Sia mau ngajawab deh. Lapar. Kita lapar sia. Gemel itu ti heula ku yang dibere duit. Kan mang bahala beungharnya. Oh, beunghar. Ini nah ayeuna jadi kieu anjing watir kieu maneh. Enggak, aku geningan hirup mah. Gawe di daerah dia. Di mana? Jadi sapon banyak sih ieu. Ari ieu naon ieu? TK. TKI. Kan orangnya kurang gitu. Sekolah. Heeh. Ini sih iya. Ini sih orang gawe. Atuh aduan. Jadi mah kieu kualitas dia tiris. Kilu heula we ka imah urang. Oke, sih dimasih jelaskeun. Mane bakal gawe kumaha wae. Besi ge encan gawe isukan cenah dihideungan labukna. Ieu kan kadar mandek ngilu gawe kadang ngilu. Yuk, Dasar wa urut gemelnya. sarua. Yuk. Beureum baju lagi sarua gemel. Gemel kan. Jadi ayahnya orang mah. Ngilu atuh. Hai. Jadi TK, jadi babu. Aku sadar kini aku sudah bukan gembel lagi. Nah, itu gawean. Geulis anjing. Ari omong nah. Iya ngepel. Udah ada orang ini. Pertama aja nah gawe. Pel. Sok. Mana? Tolong. Anu kitu ieu. Mau Ieu kieu anakna. Mana ngalacai juga naon kan. Kana sampah heueuh. Dewek. Heueuh da itu pel. Malah cai itu. Heueuh mana ngalacai we. Pinu euy mbah. Manjang anu kieu. Baelah ieu mah. Kela mana teh ngepel heula. Heeh. Dua tong lila. Ya. Mang. Halus euy. Ini tuh pinu-pinu. Ini tuh pinu-pinu euy. Lu meureun. Mas, Hei, tah. Tah cai. Pinu-pinu anggal kacape. heuh tolol ieu bolong karya kan. Baiklah. Timit-timit rejaan. Bangku plastik deui nu lapana. Ieu ngepel. Si aya bos nah, si bos urut gemel. Sok ngepel Mas. Dewek ngepel heula. It mana nya kata sabah itu bersihkeun. Ya. Ini pedang itu. Sampai. Ya, cai naon gitu. Pahit banget. Ih, jijik. Mas, ayo sesapu, Mas. Lain hari ieu mah nah dikadilkeun kadang dipake. Ieu teh Ah, sesapu awal. Kieu mah nyari. anjing. Cai. Oh. Mas, sesapu ayo tuh. Ya, ngepelnya tuh bersih kan sekolah teh. Jurus. Simpan gawe. Kajian gitu kita ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa? Nah, apa-apa kuping ieu di kepang kuping. Apa? Iya, abis sama dek ngaji Japan udah sekolah. Sekolah Mun Adi yo. ai guruna teh guru nate ke mana gelang? Arya naon dua game ya. Gua guru. Guru iya guru ngepel lagi aja ngepel ya. Wah, mau bener dia aja. Ayo dalam guru kari. Lain hari bapak damang aya budak di sakolahkeun we kieu. Nah, Ayo aja kita budak. Mun. Atuh mirip wah hasil coli ya. Wah, tuh budak bapak iya mau budak bapak asli iya. Tunggal iya bener. Tunggal iya. Budak teh kaset bager buruk sungut jeung bapak. Tapi jang, Siapa nyirik, ya? Jang. Tong urutan budak ieu nya ieu. Bukna dicieukkeun ieu bukanya. Sok sarakola jalan. Yang dirah pangku bur pangku ke. Monya kok dipangku. Pangku bur ieu berat. Wah. Ayo mantuan. Jang. Di dia mah sakola heng. Atau mana tuh dek dipangku mah? Tong dikunci kene sakola lagi di dia tah diuk.
Ayo nama pelajaran ngepel heuh. Aduh. Cilaka euy. Balik. Aduh. Yang kayaknya di ku bapak di ieu deui dicanak dinya. Sok cing bagernya. Di asuh dah kalau uang diajar. Heeh. Mas. Hah? Ajarkeun naon ayeuna euy? Ajarkeun ngepel lah ada guru mah eueuh. Heeh, sok hayu. Jang, tah jadi ieu teh bapak gurunya. Jadi aya namun diajar teh diajar ngepel bisa teu? Bisa. Cikan sok tah kieu lagi teh tuh kieu. Kieu jeung kudu aya kieuan. 1 2 3. Tah kudu aya kituan seuntik heuh. Sok, cobaan. Nah, tah gitu. Wah, pinter budak teh euy. Aya sok. Geus nya apal kitu cara ngepel teh mun titah ngepel. Ku si bapak nu tadi heuh, ku si bapak maneh anu kurang kasep heuh. Tah gitu. Yeuh can sok, cobaan. Tah gitu. Ari nami teh saha Jang? Ibrahimovic. Wah, gila. Sok Ibrahimovic mah da gaya, sok ngepel. Ngepel. Di sekolah naon atau pengajian atau ngepel? Ieu teh Jang, ieu teh sakola ngepel Jang. Saudara. Masa loh. Heeh. Tuluy. Nah, ngalawan. Sok ngepel tah gitu. Oke, dibere nilai lah 14. Dek, ke cai heula ah. Cai heula. Sok atuh tong lila teuing nya. Nya. Oh, bisa. Oh, tadi kalau di pangku itu teh aya pantauan geuningan. Ah, gila. Beres, Mas. Beres ieu tuh, Nak. Ka itu tuh. Anu juru deui kemang. Anjing. Waalaikumsalam. Neng budak? Nya. Ya, sok. Iya, bonang dibuka. Nyeri. Ya. Aku dah. Naon jeung ngalengka sagala. Cali ke lama nyeri. Wah, nyeri. Mas emang. Emang kade deui. Jan. Aduh, ieu calana kok kitu euy ku eta. Budak mah kacai heula tadi teh. Sok serius di dia. Naon yang budak? Ah, ai kantong nama aya budak teh. Kacai budak mah ngan kantongna di dieu. Geus pinter diajarkeun. Diajar kenal. Diajarkeun we pokona mah ieu dek mulang heula ayeuna mah tuh geus burit geus jam sabaraha. Hari emang ku dagoan di dia kitu budak ngalah balik ke deka dia. Dagoan lah di dieu ari urang mah duaan dek balik heula. Anya teh Da burit kan. Tungguan we budak mah kedap deui. Nungguanna di dia. Budak mah kacai heula tadi teh udah geus diajarkeun. Oh, da kantongna di dia. Oh, pinter wah kasep pager buruk sungut jeung bapana. Siap ya. Kamana nih budak teh wae. Aduh, dek aing teh melang euy, geus burit. Salam. Iya, geuning budak teh. Di mana Ibra teh? Di kamar mandi. Oh, pantes lami bapak di dia ngantos. Ya tuh Mang Wi. Ya, Mang Wi. Yuk, Ari tadi teh diajar naon, Cen? sejar empel. Hah? Diajar empel. Kitu langkehe itu mah anak aing dulu. Papatan ngepel. Ah, kayak ku bapak ngcarakannya. Yuk, bae nemu yuk. Apa. Eka sekolah di mana ya? Ieu teh tos suwi ti sakola. Nah, sekolah wae kieu. Nya tah. Ngan sebenar di papatahna teh. Masa naon? Kita ngepel kurang. Astagfirullahaladzim. Usaha deh. Guru cenah ngomong nama di ditu. Al-Qur'an ciri-ciri. Ciri-ciri mah dua teh goreng patut tuh kana mah. Duh. Buah anak buah urang hungkul eta tuh pas sapol nanti lain guru suka ngepel. Astagfirullahaladzim pas sapol. Heeh. Duh, Keun. burung sugan mah eta. Ku aing ke panggihan lodakna teu barare ku pisan. Ya pokoknya mah kopral. Bersat turun na motor. Ya sok eta cerita kumaha? Itu nya, terus kumaha deui? Itu nya. Gigituan. Dan budak sakola cerita itu aing nu salah nami anu boga sakola. Kalau mah masalah barudak mah mah. Urang diteang urang pas cara reka mah sing barengan gitu. Mametan budak teh ulah nu kitu teh. Sok aya nama geura mulange burit budak geura manian. Iya. Bapana geura mani pat goreng kieu tuh. Ai kabar udah heula. Ayo. Bapak, sahana itu ngepel.
Nyau tadi tejang nyau sada. Pokoknya mah eta mah pasapon tukang bebersih atau mah pokoknya mah lain guru engke diajarkan deh lah uang pina sakola naginya. Dewek yang salahnya ya, dewek ya. Hei, Porda. Ada luhunya we, kayak orang SMS lah gitu. Bensin, bisa iya. Wah, mulai tenu barudak ya. Kan, kayak ada gerak kadari ya deh, nyawas bensin barudak. Oh Dimas kayak bensin tinggalin gue yang wadah nahu gua. Ayo balik deh ya. Ayo balik deh. Oh mal bener lapar belanya udah. Makanlah cuma asap pigit aja. Ces, najis. Benar. Majosa. Betul. Bos. Kenapa dia? Muncul kan tuh. Api kering weh lah. Bos, keren bos. Ngeliat bensin tuh bos. Kita sadiuk. Diuk. Omong kita duduk dari idiot im bos nah. Nani harewasan dia? Mantan gemel. Anjing. Bos, Ngomongkan naon? Ngomongkan aing? lain. Lain aya tadi baru di dia titah naon? Bos, ngeliat bensin bos. Aya bensin mah. Lain aing sok aya nandek nanya. Sapu deui bos. Mangke heula. Budak si Iwan tadi teh. Kadewe. Naon cara buat yang titah ngopal balik-balikan sagala. Bos dari sekolah teh kieu bos. Lain masalah gitu. Ieu tadi budak. Goblok pisan. Tuh tadi si Iwan nyalahkeun kadewe. Bos, Tah bensin. Nggak salah detik ayeuna mah aya kitu wae mah bongan da si ieu gerak. Titah gawe. Titah di hideungan ayeuna masih keneh jiga orang Korea keneh. Kamari titah gawe. Buk titah di hideungan deui ayeuna anger keneh kitu. Omong heuh cenah. poho deui bos aslina. Ayeuna kumaha eta pegawai sejiga kieu. Terus aku pecatan hiji-hiji. Halus bos. Lain masalah harus gitu. Iya. Baru dah teh kari kumaha nyangkana anu ieu. Dia gemel kieu kumaha. Bos pan diajar bos tadi ge. Ngepel. Enak mengesek kieu lah timulai ayeuna mah da ogah ge. Nu sakolana ge eueuh. Baru dak naoge da kantun. Ari ka dieu dititah ngepel mah guruna ge eueuh rek guruan bersih bos, main bersih. Kurang bos. Lain Iya. Di guruan kumaraneh mah mah bener. Main bersih keramik bos. Kecuali ieu. Aing hayang seuri tapi amek bagong pisan. Jadi tinggalna geus we, maraneh tong garawe di dieu. Geus sakola ieu dijual ku aing. Bos. Leungit bos, pantau bos teuing yuk. Kan bae masalah pantau jig eta mah. Baralik ke. Bos, nuhun bos bensinna bos. Bukan anak buah si anjing. Teh bangkruteun ya mending anak buah jah kitu mah bahan ngakan ka aing kan. Perlu teh tolong kena salah kena teh jadi kepala sekolah TK daripada si anjingan kieu. Bos, balik bos. Mas si anjing sok sia. Balik. Bos, balik bos.